Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wanidaul abawaini jeung ngagero indung bapa bismihima ku namina itu abawain, itu indung bapa. Walholalu jeung nyehil bikulli khosyabatin ku saban-saban kai. Wa goslul yadi jeung ngumbah leungeun bitini ku make taneuh. Wa turobi tegasna mah taneuh. Wal julusu sareng diuk alal atabati netepan kana teras gitu. Wal ittika'u jeung nyarande ala ahadi zaujail babi kana salah sahijina dua pasangan panto atau dua belahan panto gitu. Wa tawaddu'u sareng wudu fil mabrozi di WC atau di toilet gitu. Wa khiyatatu thawbi jeung ngaput baju ala badanihi netepan kana badan. Nah itu si jalma. Wa tajfiful wajhi jeung ngagaringkeun wajah bisaubi ku make baju. Wa tarku baitil ankabuti jeung ninggalkeunana lamat lancah. Imah laba-laba nyalamat lancah bil baiti di jero imah. Wa tahawunu jeung enteng-enteng bis sholati kana salat. Wa isra'ul khuruji jeung gagancangan kaluar minal masjid ti masjid ba'da sholatil fajri dina sabada salat fajar salat subuh. Wal ibtikaru jeung indit isuk-isuk fi dzihabi dina indit ila suki ka pasar. Wal ibta'u jeung lambat-lambatan gitu fi ruju'i dina balik min huti itu suk. Wa syira'u kusayratil khubzi jeung meulina potongan roti minal fuqara iti pirang-pirang jalma anu pakir as-suali anu tukang menta-menta. Wa du'a'u syarri jeung ngadoakeun goreng alal waladi ka budak. Wa tarku takhmiril awani jeung ninggalkeun nutupanana wawadahan. Wa itfa'us siraji jeung mareuman lampu bin nafsiku napas gitu. Kullu dzalika tegasna itu madkur yurisu eta ngawaris itu madkur itu dzalik al faqra kana kapakiran. Jadi kullu dzalika teh takkid yurisu eta jadi hobar tina jadi hobar tina wan naumu urianan tinu samemehna gitu disebut-sebutkeun nya. Yurisul faqra eta jadi hobarna. Uripa dikanyaho ke naon zalika itu anu kabeh itu madkur lah gitu. Bil asariku asar sahabat gitu. Wa kadza jeung eta nya kitu deui alkitabatu ari nulis biqalamin ku pulpen maqudin anu ditalian. Wal imtisyatu jeung nyisiran bimushtin ku make sisir munkasirin anu pecah anu potong gitu. Wa tarku du'ai jeung ninggalkeun ngadoa bil khairi kana kaalusan lil walidaini ka indung bapa. Wa ta'ammumu jeung make sorban qaidan barianan anu diuk. Wa tasarwulu jeung make lancingan qaiman barian anu nangtung. Wa bukhlu jeung koret. Wa taqtiru jeung banget hemat dina impak gitu. Wal israfu jeung boros wal kaslu jeung ngedul. Watawani jeung engke-engke gitu ngengke-ngengke.
wa tahawunu jeung ngenteng-ngenteng pil umuri dina pirang-pirang urusan. Kullu dzalika kullu dzalika tegasna sakabehna itu madkur yurisu eta ngawaris itu kullu dzalika lah gitu. Itu madkur lah gitu. Apa kana kapakiran. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilu kana cariosan istanzilu kudu menta nurunkeun aranjeun kabeh arizqo kudu menta nurunkeun aranjeun kabeh arizqo kana rizki bisadaqati ku cara sedekah wal bukuru jeung ari hudang isuk-isuk mubarakun eta teh anu diberkahkeun yazidu anu nambahan itu bukur atau etur eta nambahan itu bukur fi jami ini ami kana sakabehna pirang-pirang nikmat khususon kalawan khusus fi rizki dina masalah rizki gitu. Wa husnu khatti jeung ari alusna tulisan min mafatih rizki eta tetep tina sapalihna kuncina rizki gitu. Wa bastul wajhi jeung ari berserina wajah wa tibul kalami jeung ari alusna omongan yazidu eta nambahan istu bastul wajhi atawa tibul kalam fi rizki kana rizki. Wa anil Hasani jeung katampi ti Imam ti Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma kan sulfana ari nyapu na halaman atau pina gitu nya wa goslul inai jeung ari ngumbahna wawadahan mujlibatun eta teh anu ngadatangkeun atawa narik-narik lil gina kana kasugihan kana kabungharan wa aqwal asbabi jeung ari pangkuat-kuatna tina pirang-pirang sabab al jalibati anu ngadatangkeun anu narik-narik muhassilati anu ngahasilkeun lirizki kana rizki iqamatus sholati eta ngadegkeunana salat bitadimi kalawan ku katadiman gitu tawa bitadimi sartana katadiman wal khusyu'i sareng kahusuan wa ta'dilil arkani sareng sartana non memenuhi lah gitu pirang-pirang rukun wasa iri wajibatiha jeung sakakarina pirang-pirang kawajibanana itu salat wasunaniha jeung pirang-pirang pasunatanana itu salat wa adabiha jeung pirang-pirang adabna itu salat wa sholatud duha jeung ari salat duha fi dzalika dina itu narik-narik rizki gitu nya ma'rufatun eta teh anu dikenal anu dikanyahokeun masyhuratun tur eta anu masyhur wa qira'atu suratil waqiati jeung macana surat waqiah khususon kalawan khususna bilaili dina waktu peuting waqta naumi dina waktu sare wa qira'atu suratil mulki al muluk jeung macana surat Al-Muluk wal muzammili jeung macana surat Al-Muzammil wal laili idza yaghsha jeung maca surat wal laili idza yaghsha walam nasra jeung maca surat alam nasrah laka sadrak gitu. Wa hudurul masjidi jeung hadirna di masjid qoblal adzan dina samemeh adzan wa mudawamatu jeung ngalanggengkeun ala taharati kana suci gitu wa ada usunnati jeung nakanana wa ada usunnatil fajri jeung nakanana salat sunat fajar
wal witri jeung nekanana salat sunat witir fil baiti di jero imah.